Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih ngadongengkeun carios Kabungbulengan karya Bastaman HD. Bral urang lajeng keun kana dongeng dina lalakon Kabungbulengan bagian ke-16 karya Bastaman HD. Penerbit sareng tahun terbit Pustaka Jaya, Bandung, 2013. Lilana waktu numut keun ilmu fisika mah eksak. Geura bae sabulan lilana 4 minggu, saminggu aya 7 poe. Atuh sapoe sapeuting sarua jeung 24 jam, ari sajam aya 60 menit, samenit lilana 60 detik. Ku kituna lilana waktu dina ilmu fisika mah estu pasti, objektif tur beunang diukur. Kumaha ari lilana waktu numutkeun psikologi? Sarwa teu pasti, gumantung kana kaayaanana. Mun urang keur senang hate, waktu teh biasana asa nyerelek. Upamana bae baheula basa sering ka Bandung ngahalaran mojang nu ayeuna jadi indung siesi. Na atuh nganjang ti jam 7:30 pauting nepi ka jam 10 teh asa sajorelat. Cacak mun camar harita teu bulak-balik di tengah imah bari dedeheman kawas nu katarajang salesma dadakan mah pasti moal karasa geus ngalewihan jam waktu nganjang. Sabalikna dina kaayaan teu senang mah waktu teh asa leuwih panjang. Coba giura munurang keur dicabut huntu rarasaan teh asa teu anggeus-anggeus padahal paling lila ge 15 menit huntu bolong geus misah tina gugusi. Ayeuna kalaman kukuring sorangan. Ngadaguan tepung jeung antin kira-kira 2 minggu deui teh asa lila pisan matak panasaran. Ceuk nu lohong mah liok beu houng sosong geteun bari meus-meus ngilikan agenda atawa mun kabeneran aya lolongkrang waktu los ka kamar toska mun kabeneran taya nu makei bari mawa buku bacaun maca mah bener maca, tapi ukur sakaca 2 kaca, saterusna mah loba ngahulengna. Kalangkang antin asa teu lesot tina kongkolak panon. Aya eta geus sakapeung niat rek nelepon, tapi kapikir pasti moal pihadeun jeung pampangna bisi ngaganggu nu keur paduduaan, kaciptana teh keur lenyap, heap, tuh. Geuning. Astagfirullahaladzim. Sakapeung sok ngahaja nepungan tita ngadon ngobrol sakeudeung. Ngobrol biasa nutaya patalina jeung antin masing kahayang mah nanya keun sugan aya bejati antin. Malah kungsi sapok-pokeun rek sina ngahubungan antin, tapi teu wasa nyarita, era. Tita deuwih kawas nu teu nganyahokeun. Tara tunyutannya Dewi soal antin padahal biasana mah manehna kawas nu bisa maca hate batur. Kungsi ketang hiji waktu mah nanya kieu. Kunaon, Kang, katingali hulang-huleng. Emut ka anu geulis? Gancang dijawab. Henteu, ieu mah keur bingung mikiran rek mesen naon ka kantin, naha nasi gudeg, timbel kumplit atawa gado-gado, cekeng ngangles. Tita teu papanjangan nanya, malah meresolusi kreatif seperti biasa.
Bosen atuh eta Dewi mah, Kang Geura aya tuangeun enggal di kantin visit, ayam taliwang sareng pelecing kangkung makanan khas Lombok. Bade nyobian, cenah. Sok atuh pang mesen keun bisi kaburu salatri engke langsung dianteur keun ka kamar kerja akang, ceuk kuring buru-buru indit sieun kaburu katohyan. Mun kanyahoan teh moal henteu bakal jadi gosip ayap psikolog senior keur ngalaman proses transferensi jeung kliena. Komo mun dicarita keunana dina basa Sunda mah matak wirang. Aya lalaki tengah tuh kapincut ku awewe ngora. Lalaki teh horeng psikolog, ngaranna dosen senior ti universitas, sedeng keun awewe nu beda umur hampir 20 tahun teh pasena, kumaha mun gosip teh hek nepi kanu di imah. Atawa dimuat dina koran surupna teh koran gosip, terus kabaca ku babaturan siesi? Ngabiri gidik ari inget ka adinya mah. Tapi, lah duka teuing atuh. Malah basa kuring di imah kungsi aya numeh jadi mamala. Kieu. Bojo teh ngaranna Ningrum. Nenehna Nining. Suk-isuk basa kuring geus aya dina mobil rek jung pisan karek inget agenda tinggaleun dina meja makan, atuh geuwat nyarita ka abojo nu ngajanteng jajab kawas sasari. Agenda tinggaleun di meja makan. Pangyanda ka, ting. Rewas, sabab kadenge pisanku sorangannya ubut teh lain, ning, tapi, ting, kombinasi antara nenehna Nining jeung Antin. Untung mobil geus ngagerung nepi ka atau kadengeun ku Nining kuring ti Soledad letah. Tas kajadian eta mah kuring ekstra ati-ati mun nyarita di imah, hariwang ti Soledad Dewi. Kabeneran pisan harita di kantor keur meu jeuhna lo bareng sekeuneun, atuh kuring oge milu paciweuh sagala rupa dicabak jeung dipigawe bari rada ngahaja ngeusian waktu sangkan ulah aya lolongkrang keur ngalamun. Contona bae nu biasana tara mere bimbingan skripsi atawa tesis di imah, harita mah kuring ngidinan para mahasiswa daratang ka imah. Kumigawe rupa-rupa kagiatan mah teu karasa 2 minggu. Geus kaliwat, tapi nah tacan aya beja bae ti Antin, nya. Minggu katilu geus beak disambung ku sabulan campleng taya telepon jeung SMS ti Antin boh ka kuring atawa ka Atita. Pleng les. Aya eta geniat rek nepangan Dewi Ibu Sumardi pikeun nohonan janji rek ngajak kulawarga nepangan anjeunna. Tapi eta oge gancang dipupus tina paniatan, lantaran asa ngabohongan maneh.
Nya kawas nu heuweuh ngadieuheusan sepuh, padahal sabenerna mah hayang meunang informasi ngeunaan putrana, aya nu dianjing cai. Kumahamun kau ningaku sepuh nu seukeut tinggal yen kuring neun-deun hed ka putrana nu sasatna diliat keun ka kuring. Meureun ceuk anjeunna teh, harian naon ku handi horeng teu bisa dipercaya, tangtu kuring bakal meunang wiwirang nu pohara. Tungtung namah sanggeus mah 2 bulan taya bejana, kuring boga sangkaan antin jeung barudakna geus pindah ka Qatar. Kamalum deuwih mun antin teu kaburu nepungan lantaran biasana oge nu pindah mah sok loba pisan uruseun jeung urusanana. Komo yeu pindahna ka mancanagara. Kuring sorangan ngahaja, mopo hokeun, ku jalan ngaberek maneh ku rupa-rupa kagiatan jeung mitembian Dewi ngareng sekekeun naskah buku Nusawatara waktu katunda. Pampang namah sadar deuwih yen peta kitu teh teu pantes. Lila-lila mah hate teh teu ngai teuing sanajan mun kabeneran inget sok nyeredet, sono. Manjing bulan katilu harita teh waktu tita ngabejaan aya telepon ti antin menta waktu pikeun nyambung konsultasi. Ku tita dicadangkeun dinten Rebo sapertos biasa, kaleresan klien enggal ngabatal keun appointmentna. Kumaha tiasa, Kang, cenah. Seer ujuk-ujuk aya rasa bungah nu minuhan dada nepi ka ateu bisa buru-buru ngawalon. Sanggeus sawatara detik ngadalian diri, kuring api-api nanya keun heulah hal sejen, maksud teh sangkan teu katangarku tita kuring keur guligah rasa. Keheula, Neng Tita, kunaon Pak Hadli Suryaman ngabatal keun, apa nasana tos pahaut pisan bade sumping. Saurna mah ngadadak teu damang, Kang. Engkin saurna ngawartosan sareng res ceduling upami tos damang. Aeh, Kang, kumaha Bu Antin teh, pokna nanya Dewi. Oh, meh bae poho. Jadwal keun bae jam 10 saatos akang ngajar. Ruanganna mah biasa bae di toska mun teu aya nu ngangomah, walon kuring. Kosong. Kang kawitna bade diangge ku Bu Leli Suwanda, tapi ku tita anjeunna dialihkeun ka kamar sanes. Ulangi, Kang. Rebo jam 10 di ruang toska, muhun? Toska mapan kamar favorit salira, sanes? Walona bari seuri. Enya, tos camah kamar nu mawa tentrem. Jeung ngajak nundutan, walon kuring. Da enya atuh, mun keur loba pikiran atawa lalung awak kuring mah sok ngahaja numpi di kamar toska mun kabeneran taya nu make mah, ngadon salat disambung ngalenyap sakeudeung. Teu lila ukur 5 nepi ka 10 menit. Tapi lantaran make teknik relaksasi sarateh bisa tibra pisan deep sleep disebutna oge. Kumaha carana? Gampang sarerea ge bisa.
kieu geura. Mimitina diuk sing tumanina, ramo-ramo namprak nalahunan, peureum, saluar awak dileu-leus keuntaya daya upayati mimiti dampal suku nepi ka ararai, narik jeung ngaluar keun napas lalonan nepi ka karasa asup jeung kaluarna napas ngaliwatan liang irung. Terus ngabayang keun hal-hal numatak tengtrem saperti pamandangan endah, tingtrimna sora kacapi suling atawa nyipta liuhna rarai indung nu pinuh kaasih. Kukuring masok diganti ku doa atawa museur keun kana asma Allah nu digerentesken na hatee bari pinuh ku rasa rumasa. Biasana tara lilales, teuing ka amana. Lilir-lilir teh awak karasa segar, pikiran oge museur deui, atuh alam rasa jadi tengtrem. Kumaha sangkan teu bangbelas jadi kerek nigrek salila-lila? Aya carana eta oge, nyaeta samemehna tingali heula jam, terus diniatan sabaraha menit lila narek ngalenyap, terus bari diuk tumaminah jeung peureum bayang keun angka jarum jam waktuna urang kudu lilir penting pisan nangtu keun lila ngalenyap teh, sabab munteu kitu bisa manjing magrib kakaran nyaring. Kamar tos camah kukuring disebutna ge, kamar meditasi, nu bisa nawa tengtrem keaklian jeung terapisna. Rarai marahmai, soca cureulog cahayaan, nik ape basajan, lambe warna biru ngora dihiasan imut kareuut. Ari salira lenjang ngeusi nganggo raksukan warna pastel nusarwa, hampang, dihiaskan kalung batu warna-warni luyu jeung warna anggoanana. Pribadi wuyung nu tembong basa munggaran tepung geusirna sama sakali diganti ku jengglengan wanojang ora energetik kebek ku rasa percaya diri tur nyuminar keun pesona luar biasa, Antin Sri Prihardini. Basa kuring muka keun pantong ngamangga keun lebet, Antin geus ngajanteng nangtung bari teu weleh imut, sup asup terus ngajak sasalaman. Lain tatabean kawas biasana iumah, tapi munjungan Sunda nu tartib pisan. Sakolebat dina pikiran aya rasa reueus ningal tangtungan wanoja intelek, elit tur modern ari sasalaman make cara munjungan Sunda nu rengkuh pisan. Moal henteu iumah bukti nerapna piuruk sepuh pikeun gugon tuhon mageuhan etiket kasundaan. Sanggeus diuk tumanina, rek pok pisan kuring ngabagiakeun kapihiulaan manten ku Antin sasadurehna karek ayeuna bisa neruskeun deui konsultasina sanggeus absen ampir 3 bulan. Punten pisan, Kang, Antin ampleng-amplengan teu maparin wartos ka Abu Tita, da asarariweuh pisan harita teh. Apan Antin kamtos ka Katar heula kenging 10 dinten teras mulih deui ka Jakarta. Rike sareng dikamah teu ngiring dititipkeun heula ka amami, pokna. Saterusna Antin nadadarkeun naon-naon bae nu kaalaman salila meh 3 bulan. Cenah dina minggu kahiji mah Antin jeung salakina sacara bruk-brak ngebrehkun masalah nu karandapan, nguatan niat ngabebenah deui kulawargana ku jalan kaputusan pentingnya eta Antin jeung barudak pindah deui ka Qatar. Job ngangken anjeunna aya hubungan khusus salami Antin di Jakarta, tapi ayeuna tos berakhir saurna.
Sanaos bari isi naun pisan, anjeunna nyuhun keun dihapunten ka Mami. Malah harita jawab kantos diajak bicara empat mata ku Mami, duka naon nu disalor keun da di ruang tamu pantona ditutup sareng nganggo basa Belanda, ceuk Antin. Antin nguping, nya. Kuring nanya, sabab kacipta manehna hakal rencepan milu ngadengekekun. Ngintel atuh. Kang piraku henteu, walonna bari seuri. Leres teu sopan. Kang tapi apa naya patalina sareng keluarga Antin. Janten Antin kedah uninga, kedah well informed, pokna. Rupina diseu-seulan ku Mami, Kang Mami. Iyo haritos tegas teu ayan wantun dangah. Jawab oge teu seueur sasauran nuka kuping langkung sering nyaluyuan. Kasauran Mami, juist mam, saurna. Tos kitu mah jawabku Mami dipiwarang ngalih ti hotel ka Bumi, saminggu sate wacan mulih ka akutar eta teh, cenah. Dupi Mami, kuring nanya. Kawitna Mami palai mulih heula ka Bandung, saurna ngarah Antin sareng jawab langkung bebas ngabadantenken rencana ka apayun. Tapi ku Antin diwagel, malsat Antin kehadiran Mami ngarojong mental Antin sareng Dewi barudak apet pisan ka anjeunna teu tiasa dikantun. Untung Mami kersaun, cek Antin. Heu, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng teh sadayana 32 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.